Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Aduh capek dah. Ari sia keur naon ngajedog wae di dieu. Emang teh ieu teh hotel ngeunah aman. Orang keur istirahat taman. Ngeunah sia emang ieu teh hotel. Teu bisa aing mah pokona mah ieu mah aing. Sia ngajedog wae di dieu istirahat. Hayu ka ditu digawe ulin. Hei, tempo aing ya. Mulai ayeuna setiap berang siap pokona kudu ulin keluar. Kudu main. Bebel res ya. Lain geura mantok lah. Hei, Yosep, sabenerna aing teh geus ragap nu sia teh. Lain guru-guru mantok lah paman teh. Keun ku aing copet sia duit lah. Cuman aing mah kesel aing ka paman teh. Keng maling kingkong, ulang kengkong, maling kingkong, keng. Eta keur naon sih nya jelema teh? Ngulin-ngulinkeun awi. Coba ya, aing rek nanya. Hei, Om, ari Om keur naon? Ari sia teu katempo aing keur digawe. Aing keur digawe proyek ieu tempo ya aing keur nyekel awi. Weh itu teh paman. Butuh awina coba kadiekeun, awina coba kadiekeun, nginjam. Goblok sama, ya awi keur proyek ulah sok dicokot. Weh coba nginjam mana hiji coba. Sia ulah wani-wani ka aing keur digawe. Aing keur dipercaya ku mandor. Ieu keur ngagawean proyek arek masang Om teh man koret teh sih coba ka dieu hiji. Ada hiji rek pake ku euy. Anjing tah budak teh goblok. Geus makat goblok tah. Keur mah goreng, hideung, buk narintik, koret teh nan anjing Lah jauh aing ngalacai teh ya. Aing lempang tah tadi. Aya meureun setengah jam mah. Can nepi keneh wae ya. Et ayeuna ka mana nya ieu nya? Coba ya saran yang mangsa ieu. Coba Ka mana ya enak ya? Sasaran supaya Jam sabaraha ya ieu urang ieu. Hei, bocah, sia rek ka mana? Eta mah mau ember. Kenalan jeung aing, Parmin. Aing Parmin. Yosep. Weh gitu teh ngalacai ku paman. Naon goblok sehari. Hei Yosep.